Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana kumaha hidup daramang. Mudah-mudahan dina danget ieu urang sadayana nuju dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sateu acan ngawitan pangajaran bahasa Sunda, hayu urang sasarengan ngucapkeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin, urang sadayana tiasa patepangdi sareng bahasa Sunda. Nyaeta perkawis pangajaran pangalaman. Di antawisna anu bade dibahas dinten ayeuna nyaeta perkawis nyusun kecap. Contona aya kecap buku Bapa ngagaleuh. Upami ieu kecap disusun janten Bapa ngagaleuh buku atau Bapa membeli buku. Teras hideup perhatoskeun ieu carita di handap. Pasosore Danu main bal. Sore hari Danu bermain bola. Di lapang tukangeun imahna. Di lapang belakang rumahnya. Dibaturan ku Riki, Salman jeung Adi. Ditemani oleh Riki, Salman dan Adi. Basa Danu najong bola. Ketika Danu menendang bola, najongna tarik teuing. Menendangnya terlalu keras. Balna mengpar keuna kana sapedah Neni. Bolanya terpental kena pada sepeda Neni. Sapedahna ngagubrag. Sepedahnya terjatuh. Danu menta hampura ka Neni. Danu meminta maaf kepada Neni. Teu kahaja bal nu ditajongna mengpar kana sapedah Neni. Tidak sengaja bola yang ditendangnya terpental ke sepeda Neni. Neni ngahampura ka Danu. Neni memaafkan Danu. Teras, di dieu aya pancen ku hideup waler patarosanana. Nomor 1, saha wae nu main bal? Siapa saja yang bermain bola? Anu nomor 2, iraha Danu main bal? Kapan Danu bermain bola? Nomor 3, di mana Danu main bal? Di mana Danu bermain bola? Anu nomor 4, kena kana naon bal anu mengpar? Kena kepada apa bola yang terpental? Anu nomor 5, naon anu dilakukeun ku Danu? Janten hideup gaduh pancen 2, kahiji nyusun kecap, anu kadua nyaeta waler pananya anu 5 ieu. Dicekapkeun sakitu kanggo pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Tetep jaga kesehatanana. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kamudahan kalancaran dina sagala rupina. Sateu acan ditutup pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna, hayu urang sasarengan ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat diajarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.